sharing-sharing orang bagi ilmu rupina gitu anu mana ayana mohon lah soalnya jengke dan nasi payun namanya mohon itu kamari teh mohon cara kalendro tayana orang lajengkeun kana pelognya pelog pelog degung teh ieu kok pamikulis wonten da kami kene eta nama pentatonis ada di tingkat lala kayaknya kami kena 5 nu larasnya contoh sinten kalau saya makanya nu nyebat eta teh tempat wisaya aya nyebat laras wisaya eta kene oke tuh yuk mangga tuh rupina urang dangkeun wae nya mohon ieu laras-laras nyobi-nyobinya pelog nyobi tutorialnya tinada di tingkat lala punten tiasa dibuka supados anu di youtuber di mana ayana supados jelas katinggal rupina tinuda cobi da kalidenya cobi sakali ya dituntun tinada nak tinuda daminati kali deh geningan ayeuna contohnya dan contoh orang lagu sedih pelog tapi pelog dina eta dina laras pelog contoh punten aya aksesoris sedihnya aksesoris ornamentasi sedih aya ornamentasi sagedik rupina mohon ditinggal wae lah gitu mohon
raoseun pisan tunduh jantan nanti gitu. Nah, Jelas pelognya namanya teh. mohon pelog. Pelog. Pelogna katana kalau pelog degung. Pelog degung. Ada pelog degung aya nu dina ornamen-ornamen kan aya nu pelog degung eta pelog asli. Oh, Aya pelog eta asli. dina lagu eta teh pelog degung. Oh, pelog degung. Mung aya dina aya kebutuhan eta lagu nu merenungkeun pelog asli aya. Pelog asli oge aya gitu. Namun kalau kagungna kagungna eta dina pelog degung. Pelog degung. Tah itu sesuainya dengan pelog degung. Kalau sadaya khususna anu YouTuber di mana wae ayana anu mika cinta ieu dina ini tarompet. Tah nembe anu diuningaskeunna kitu geuningan abdi diajar. Payun tangtos. Mohon kumaha tah? Kana laras-laras sapana. Insyaallah biasa dilajang kana laras-laras di sanesna. Rupina urang ke ayeuna urang bersambung heula. Aya episode anu ieu mah urang tamatkeun heula ieu dina laras pelog degung. Insyaallah waktu sepanjang keneh amin urang sing hayang sehat walafiat sadayana penonton YouTuber di mana ayana khususna anu mika cinta tradisi Sunda nya di Jawa Barat ini tarompet dina tutorial insyaallah ikuti terus ngiring terus sim kuring sareng Abah Guntur insyaallah urang tepang deui dina tutorial nu salajengna. Oke, ulah hilap subscribe, like, bagikan. Oke, dadah. Hatur nuhun, Mak. Aduh.